Tong waka ngomongnya ka aing ari masih kene berat ka mantan. Percuma sia ngomongnya ari fisik anu utama, samaruk banget bakalan ngajian bagja. Teangan nu sampurna lamun aing masih kene kurang keur maneh. Lamun maneh ngotot tetep hayang nu sampurna, mending maneh pae heula. Me maneh panggil jeung nu maha sampurna, aing demi maneh demikian. Maneh mah teu mikir aing geus rela berkorban, tapi nah kitu patut kalakuan. Ragu tong dilanjutkeun, yakin tetep pertahankeun. Ieu masalah hate tong dilandasi ku kabohongan. Lamun sakirana maneh geus teu betah kajin kene ingkah, percuma daripada ngabatin.